Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ada Alhamdulillah ya. Oke. Ya, urang satacan di kawitan ya. Ya, pengajaran poe ayeuna, ayo urang sasarengan doa dipimpin ku ketua kelas. Mangga ketua kelas teh saha? Farhan ya kelas ieu nya. Mohon Pak Abdi. Farhan sok disiapkeun ngadoa. Mangga sadayana sayaga. Ya. Sateuacan urang diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadoa dina manah sewang-sewangan. Ngadoa di kawitan. Tengse, haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Farhan saya nya. Tos lebet sadayana tacan di kelas ieu aya nu kaluar teh nya. Ayahnya di kelas sadayana nya. Oke, ayeuna ku Bapak di absen heula. Iya, Pak. Ya. Absen we, Pak. Oke, upami ku Bapak di absen disebatkeun namina mangga di on-keun ya mikrofona ieu tong aya anu off cam, kedah on cam sadayana nya. Oke, siap. Absen ya, Fania aya. Aya, Bapak. Ya, lajeng Farhan. Ya, ayahnya. Dongkap, Pak. Mohon Ika aya. Dongkap Bapak. Mohon Iis Setiani aya. Dongkap Pak. Ya, saya Nindya Lestari. Dongkap, Pak. Mohon Lydia Dahlia. Dongkap Pak. Mohon Lis Kapuri. Hadir Bapak. Mohon Erlina Febriani. Aya Pak. Ya. Nindya Lestari. Dongkap, Pak. Ya, mohon alhamdulillah. Mudah-mudahan dinten ayeuna teh aya nu udurnya sadayana sing sarehat, ayeuna kedah seueur jaga kesehatan. Kumargi di Bogor teh ayeuna nuju musim hujan nya. Kedah ulah hujanan nya. Pola makan diatur gitu nya, ulah dugi Kang ngosongkeun tanpa tuangan seperti itu. Ya, oke, ayeuna apal teu Bapak bakal ngabahas naon ya kira-kira? Ari laungan kamari, pertemuan kamari ingat kene teu naon coba. Cing, aksara Sunda sanes. Ya, laras. Dinten ayeuna urang bakal ngabahas aksara Sunda ya. Benar. Sakumaha nu aya dina buku paket ya. Minggu kamari ku Bapak terus dipasieun terang ya. Minggu ayeuna urang bakal ngabahas aksara Sunda ya. Benar bisa. Nah, poe ayeuna teh urang bakal diajar nganalisis eusi sarta bentuk ya, bentuk-bentuk aksara Sunda, tipe-tipe aksara Sunda, boh tina aksara ngalageunana gitu ya, aksara sorana oge aksara angkana. Oke, urang bakal pedar ku sarerea. Oke. Terus ayeuna pernah teu diajar aksara Sunda hidup? Iraha diajar aksara Sunda toh? Pernah Pak di SMP. Pernah SD, ya, di SMP, Pak. Di SD aya di SD. SD aya. Aya sae. Abi mah itu Pak di SD. Nah, henteu diajar di SD. Tapi kan teu Pak. Oh, iya ya. Tenan naon lah. Aya oge nu di SMP-nya diajarnanya. Nah, poe ayeuna laungan kahiji, pertemuan kahiji Bapak bakal ngabahas ngeunaan analisis bentuk aksara Sunda ya, khususnya dina aksara ngalageunana heula. Tah. Cing, aya nu apal teu bentuk aksara Sunda K? Coba. K seperti kumaha cing? Angka 7 gitu Pak nya. Angka 7. Pokona mah angkana teh mari disadayana 7 poe pokona. Angka 7-na aya sabaraha? Aya 2. Aya 2 benar. Ya, benar. Lamun ra apal teh coba kebayang. Hilap deui Pak.
Update-nya Tujuh Tujuh dipencit. 7 dipencit, ya benar 7 dipencitnya. Runya atau Benar. dipencit mah? Harunya tuh Liska. Harunya nya pamit English, Kak. dipencit mahnya. Terus Amisa kumahasa. Soksa coba. 7 dipencit oge Pak, tapi 7 keneh saneh 7 nah aya 2 tuluy di pencit. pencitnya. Oke, eta teh huruf-huruf aksara ngalageuna anu mirip aksara nanya 77 teh seperti itu. Tah kira-kira naonnya manfaatna saupama urang ayeuna diajar aksara Sunda cik. Saha nu nyaho manfaatna? Naonnya manfaatna? Sok naon cik? Kanggo ieu lolopean dicai Lolopean dicai. katinggal. Ya bisa Eta benar ya. kaos. Benar. Bisa eta supados oge. siga orang Korea Bapak, orang Korea ge kan gaduh tulisanna urang ge sigana tiasa. Ya, benar ya. Korea bener aya deui teh negara sejen anu ngagunakeun aksara budayana. Jepang Thailand. Cina Pak, Cina. Bang, tadi Cina ya. Terus bisa disebut deh negara eta negara maju. biasa. Negara maju ya, fakta ya. Jepang maju Pak, Jepang Jepang, maju. Cina, Korea teh negara anu maju ya. Tangtu dina nyebarkeun aksarana oge lain saukur dina nagarana hungkul tapi tos tiasa lebet ke negara batur, ke budaya batur. Contoh ayeuna hidup nyekelan HP ya. Gaduh laptop cik ditingali di tukang lah. Kita di pangkerna sok. Aya aksara naon di dinya pasti Jepang atau Korea atau Cina, benernya. Udah lalaki ya, Farhan coba. Sok main PS tara Farhan, PS5. Wih, abdi mah jawara PS dia, Pak. Oh, ya. Di mana PS teh? Coba. Di Jepang. Bener Jepang teh nya. Tuh, barada tulisan aksara Jepang na oge tah. Begituna panginten ari aksara mah ya mangrupa hiji identitasnya kayak kurang bakal ngebahas supaya lebih kagambar deui. Oke, berarti lamun orang diajar aksara Sunda nah bakal kapake dina kahirupan urang sapopoe. Kapake moal. Kapake moal. Ayo. Oh, sigana Pak. Anggo di ieu nami jalan. Oh, nahanya. Oke. Aya nu nyebatkeun moal tuh sawios ya. Aya nu nyebatkeun bakal kapake Pak ya. Sangkan urang teh tiasa nembongkeun identitas negara urang teh ya, bangsa urang teu naon. Hayu urang diajar aksara Sunda nya. Nah, saupama hidup tiasa nuntaskeun ieu pangajaran ya. Insyaallah naon anu dicangking ku hidup dina pangajaran aksara Sunda poe ayeuna bakal manfaat dina kahirupan urang sapopoe ya, mudah-mudahan. Sahenteuna hidup tiasa diskusi kelompok ya, tiasa komunikasi, tiasa ngarengsekeun hiji pasoalan eta tos diacungkeun jempol ke Bapak. Eta bakal kaanggo dina kahirupan urang sapopoe. Gitu ya. Oke. Bapak bakal share screen di materina. Ayo. Ayanya. Terus aya Pak. Ayanya aya dina Canva Bapak teh. Ya, judulna naon aksara Sunda. Kadena kade tilu menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Lajeng deui. Tah naon sih indikator pencapaianna kudu kumaha kitunya belajar aksara Sunda teh. Tanu kahiji ya di pertemuan kahijinya menganalisis aksara ngalageuna pada kaidah aksara Sunda dengan baik dan benar. Jadi hidup bakal diajar aksara ngalageuna. Nu kadua, hidup kudu menguraikan aksara sora dan angka pada kaidah aksara Sunda dengan baik dan sistematis. Nah, hidup diajar aksara sora, aksara vokal teh ya, jeung aksara angka. Lajeng nu katiluna nyaeta nalaah kaidah-kaidah nulis jeung maca aksara Sunda dengan cermat. Jadi tangtu kudu bisa maca jeung bisa nulis gitu ya, atau dibalik nulis sareng maca aksara Sunda. Intinya. Lajeng deui nah Bapak bakal ngabagikeun LKPD ka hidup. Ya, tapi sacan dibagikeun LKPD. Nah, mangga hidup tiasa ya tadi dia aya ditinggal ditanya LKPD. Hidup apa naon anu disebut aksara Sunda? Encan nya can kagambar sanajan atos fungsi diajar. Nu kadua kos kumahanya?
Katilu perlu teu nya diajar aksara Sunda. Eta pertanyaan ya. Nah, tuh tingali regepkeun tayangan video nu disajikeun ku Bapak ayeuna nya. Tah, tingali regepkeun ya. Ya, aya soantena? Teu aya, Pak. Ayaan? Teu ayaan. Acan, Teu Pak. aya Aya Soalan? Bapak. Teu aya. Nuhun, aya. Nah, Bapak uihan deui nya, urang share screen-keun. Tadi lepat teu ka checklist sersona urang cobian deui. Iya. Oke. Aya? Aya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya, salam satu bahasa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan aksara di Jawa Barat atau di wilayah Tatar Sunda, khususnya aksara Sunda Kaganga. Berdasarkan catatan sejarah, aksara Sunda Kaganga sudah dipakai semenjak abad ke-14 Masehi. Salah satu buktinya adalah Prasasti Kawali atau Prasasti Astana Gede yang dibuat sebagai peringatan terhadap kebesaran Prabu Niskala Wastukencana, yakni seorang Raja Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali Ciamis pada abad 1371 Masehi sampai 1475 Masehi. Selain dalam Prasasti Kawali, aksara Sunda juga dipakai dalam Prasasti Kabantenan yang dibuat pada abad ke-15 Masehi. Tidak ada catatan sejarah pasti kapan aksara Sunda lahir. Yang jelas, sebelum abad ke-14, naskah-naskah lontar dan prasasti selalu menggunakan Palawa dan aksara Jawa kuno. Bahasa yang dipakai pun adalah bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno. Contohnya adalah Prasasti Tugu pada abad ke-4 dan Prasasti Sanghyang Tapak pada abad ke-11 Masehi. Naskah-naskah Sunda kuno yang menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno diantaranya adalah naskah Carita Parahyangan, naskah Bujanga Manik, dan naskah Sewaka Dharma. Ketiganya ditulis pada kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Naskah lainnya yang menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno adalah Sanghyang Siksa Kanda Eng Karesian yang ditulis pada abad 1518 Masehi dan naskah Amanat Galunggung. Naskah Amanat Galunggung atau naskah Kabuyutan Ciburui diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan naskah Cerita Parahyangan. Naskah-naskah Sunda kuno umumnya berisi tentang ajaran norma-norma kehidupan serta ditulis oleh para wiku di mandala atau kabuyutan. Nah, itu tayangan ngeunaan sejarah aksara Sundanya secara singkat lah. Lainnya lajeng karena video anu kadua ya, cobi. Cobi pamik ieu katinggal aya. Ayanya Aya, Pak. kayak aksara Sunda ya di Jawa Barat. Aya ngaran jalan. Nya pami ditingali eta teh salah lepat dina penulisanana. Ya oge sami, perpustakaan. Ya. Sanajan tujuanna bener sae ngamumule budaya Sunda tapi lepat kieu kudu dilereskeun. Saha nu kudu ngalereskeun nya urang salaku generasi. Ngora gitu ya. Tah ieu majuna hiji nagara kulantaran kaayaan budaya anu masih kene dimumule jeung dipake di mana eta? Sok anu apal teu? Oh, Korea, di Bapak. Korea nya bener pisan. Tah ieu mah hayu diajar aksara Sunda. Bener ya? Ari di negara batur mah aksarana teh masih kene dipake nunjukkeun ya negara eta teh negara anu maju. Pertos kitu. Oke. Pak hoyong naros, Pak. Mangga kumaha, Neng? Bapak kan etanya tadi ningali contoh ku Bapak di Korea makan di anggonya. Eta Oh. si aksara teh di Indonesia ge aya di anggo tapi acan seueur gitu sapertos nu jalan gitu nya. Tapi kan tadi masih kena seueur anu lepatnya, Pak. Tapi naon sih Pak aksara Sunda di urang mah jarang dipake juga di Korea. Cing.
Cenah kunaonnya di urang mah tara dipake aksara Sunda teh. Nah hanya anu apal teh cing di hidep ya. So, kerencangan hidep Iis nanya gitu tah. Coba anu rek ngawaler ngajawab sok. Kunaonnya di urang mah tara dipake teh cara di luar negeri tah cara di Korea. Sok, saya nu rek ngajawab. Soalna tara ieu Pak, tara dianggo sadidinten dianggap teh naon sih kanggo naon diajar eta kitunya Pak. Ya, biasa, leres eta oge. Sae, atur nuhun Soalnya Arlina. meureun Ya, mangga Liska. soalnya meureun di Indonesia mah Pak aksara daerah teh seueur teuing. Teuing aksara daerahna biasa, naon deui? Sae Liska, aya deui? Ya, leres ya. Janten kenaon di urang tara dianggo nya salah sahijina dianggap teu mangfaat teu kapakenya dina kahirupan sapopoe. Eta nu kahiji, anu kadua leres tadinya tiasa leres di Indonesia teh seueur teuing aksara daerahna. Biasa eta oge nya janten alesan. Nu katilu oge aksara Sunda teh kantos ngaleungitnya. Ya. Kantos ngaleungit sabaraha abad dah nya harita teh. Tuluy aya deui di abad ka-18an. Nembe dibuka deui. Nah, nu dipunculkeun ayeuna nya eta aksara Sunda nu modern ya. Ayeuna ieu. Mangga ayeuna hidep berkelompok, calik berkelompok, kelompokna seperti kelompok dina materi saacana. Naon materi saacana cing? Warta ya. Oke, warta. Kelompokna aya genep. Kelompok hijina saha? Kamari teh. Sok, kelompok hiji di pelajaran warta, materi warta saha? Abdi Pak. Saha? Iis ya? Iis. Iis, kelompok hiji, bener. Iis, bener. Kelompok duana saha? India Pak. India, ya leres. Kelompok tilu? Kelompok tiluna saha? Liska ya, pamit telepatnya. Mohon. Kelompok opatna Lidianya. Mohon Pak. Ya, kelompok limana saha? Kelompok 5? Di Pak. Oh, mohon Farhan leres. Saya terus kelompok genepna saha? Abi Pak. Anianya. Ya, saya. Tah ayeuna ku Bapak dibagikeun ieu LKPD ya. LKPD-na ieu nah, LKPD-na biasa dibuka ku hidep. Ya, tah iya LKPD-na terus muncul aya. Ayanya Aya, Pak. nah, hidep mangga tiasa macaan petunjuk dina ieu LKPD gitu ya. Lajeng kayak ditinggali dikahandapkeun gitu ya. Ieu tadi kan entos ya, urang ningali naon video nu disajikeun ku Bapak ya. Teras hasil tina nyaksian video tadi teh ya hidep kudu nanyakeun sapertos tadi saya Iis ya nanya. Taina kelompok terus kebentuk jadi genep ya kelompok nanya. Oke. Ayeuna Bapak buka deui. Sip. Ya. Oke, lajeng nah, hidup mangga eusian ngaran kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 jeung ngaran-ngaran anggotana dina LKPD ya. Nah, oke. Satos ditulis ngaran anggotana ya, mangga hidup tiasa scan QR code supaya jadi nyaho ya aksara Sunda teh nu kumaha sih? Kuy sok dicobaan di scan QR code nah. Ya. Ieu tiasa dikerjakeun per kelompok nya. Oke. Sip. Atos di scan entos? Terus Pak. Atos ya. Oke, sip. Mas. Sae. Lajeng ayeuna tah ieu tampilan dina Wikipedia pasti hidup diarahkeun ka web ya. Wikipedia. Di dinya teh aya sababaraha bentuk aksara.
ya di nu kahiji aksara ngalagena, nu kaduana aksara sora, nu katilu aksara angka ya. Mangga hidup tiasa macaan ya nganalisis ieu aksara dumasar diskusi kelompok. Sok dibacaan heula, dibere waktu ku Bapak salila 5 menit. Ya, sok mangga dibacaan heula salila 5 menit. Ya, tos ya. Tos beres jadi bacananya berkelompok ya. Tos beres. Atau Atas, Pak. Sabdima, Pak. Mohon saya. Nah, ayeuna saatos dibaca eta ya hidup secara berkelompok dipaparin nulis sakabeh aksara nu kaasup aksara ngalagena. Kan nu kahiji, nu kadua hidup dipaparin nulis aksara sora sarta angka tulis di kolom anu kasadia. Eta dina LKPD eta ieu kolomna. Ayanya dina LKPD masing-masing ya kelompok. Tama enggak ditulis dina ieu. Ya. Aya dina aksara soranan di dieu jeung aksara angka. Ya. Sok dipasihan waktu ngeusian kolom ieu salila 10 menit. Ya, sok salila 10 menit mangga. Ya, aya nu atos beres nulis aksara ngalageunana. Cing, sanu tos beres, Cung. Cobi Lydia atos dugi ka mana? Kelompok 4. Milarian Kang. Pelarian, mohon. Nah, lajeng. Kelompok hiji Iis tos dugi ka mana aksara ngalageunana? Huruf naon? Dugi ka nembe 15, Pak. 15, lajengnya. Farhan tos dugi sabaraha nulis aksara ngalageunana? Atos K, iya Pak, 20,5. 20,5. Ya, lajeng saya. Oke, aya nu tos beres nulis aksara sorana? Aksara angka? Pania atos beres kelompok genep? Acan, Bapak. Acan, oke. Berpisang geningnya. Berpisannya. Mohon. Sawios. Aksara ngalageunana atos Pania? Sakedik deui, Bapak. Trik deui, mohon. Tos eta langsung kana aksara soranya. Ya, alhamdulillah waktosna tos seep tos 10 menit. Urang lajeng heula nya ka LKPD lembar salajengna. Tah ieu. Scan ieu QR code pikeun arahan yang ngerjakeun latihan salajengna. Naon ieu teh? Tah ieu teh arahan cara nulis aksara Sunda ya. Tah ieu teh mangrupa video dina YouTube. Sok mangga bade aya nu scan QR code nganggo HP. Sok dicoba, Cik. Ayo sadayana mangga biasa ngascan. Video naon coba eta teh. Ya. Ayeuna tos muka Menuju proses. uji proses. Aspal edunya Pak. Bulan Akun India. YouTube-nya, Pak. Mohon karena YouTube video naon eta Erlina Belajar cobi. belajar aksara Sunda dengan mudah, Pak.
Oke, saya mangga ditontonnya di lalajoana. Nindya, cobi. Video naon eta Nindya? Cara nulis aksara Sunda sanes Pak. Leres, cara nulis aksara Sunda ya. Oke, lajang ieu dina LKPD keneh tah ayeuna mah hidup ya. Diharap bisa ngeusian ieu LKPD ya, langkah kagenep ieu nebak gambar, ieu gambar naonnya. Ieu secara berkelompok ya. Sok ditangtukeun ieu gambarna gambar naon, tangtuna dina bahasa Sunda. Ditulis dina aksara Sunda. Nah, dikerjakeun dina LKPD ieu sareng anu ieu dina LKPD terus ayanya. Nah, sok berkelompok deui. Dipasihan waktos salami 10 menit. Oke, tos 5 menit. Aya kahengkeran dina ngeusi ieu gambar LKPD? Sok, aya nu ngarasa hese teu? Sok ngaku. Jujur sok teu naon. Bapak, Kumaha? abi mah terang bahasa Sundana eta gerhana naonnya. Sae naros teh nya. Ari di Sunda mah ari gerhana teh naonnya anu apal teu? Cing. Sok, anu apal teu? Samagaha sanes Pak. Iis, ya leres samagaha. Samagaha. Bener, jadi ilmu tanya pengaruh enggal ari gerhana teh bahasa Sundana samagaha. Sae. Anu sanesna aya patarosan teu, aya kahengkeran teu dina ngeusian ieu? Eta gambar nu kahiji teh naon Pak? Nah, mameun eta mah nya. Naon teh naonnya? Mameun naon cing? Oh, Ade, kan, ulah sampai bebeja ya. Kumaha teh? Kelompok sejen. Pilih di tiron, bisi di tiron. Gorengannya Pak eta teh. Gorengannya, aduh, naonnya eta teh nya. Di jero na teh aya naon wae sih eta teh cing, aya nu apal teu? Wortelan sanes Pak. Aya Wortel, Pak. wortel, aya naon deui sih? Engkol, Pak. Aya engkolannya, naon deui? Dicabean teh nya Pak Aya. Cengekannya ditariguan eta teh nya. Anu Pak. Naon ngarananya? Laparnya Pak. Janten lapar saenya. Siang-siang kieu memang lapar bawaannya. Fokus tapi fokus lah ya nama mindamal tugasna. Eta nu kadua gambar naon tah kinten-kinten? Ugu Bapak abi teh bade naros eta teh naon nya Pak? Naonnya? Aduh. Siga nya. buah tapi Naon? siga sato. Siga satunya. Satu naon? Eta teh naon Siga ngarananya? kumbang, siga Tah, kuping, Ya, eta siga buah kumbangnya naon? leres teu. Buah salaknya Pak. Leres pisan Abdi. eta sanu ngawaler. Iis Pak, gaduh Iis, tangkalna saya Pak, aya pisan. tangkalna. Oh, gaduh Oh, tangkalna. gitu. Hebat. Iis gaduh tangkal. Nu sajen mah tacan tangtos terang ieu teh naonnya Aya Pak di abi mah. kan? Tangkalna di manisan Pak. Cangkang banyak, cangkang pala di manisan beuh. Sedep pokona. Pami gaduh mangke dikintunnya kanggo di kelas ieu tah sadayana dibagikeun. Siap Pak, siap teh nya. Oke, hatur Pami panen, nuhun. Pak. Pami panen. Oke, waktu Abdi mah terangna status. pala bubuk Pak. Bulan. Kumaha Nindya? Abdi mah terangna pala bubuk Pak. Pala bubuk. Bubuk teh nu kumaha? Nuhun. Anu dianggo masak Bapak. Oh iya nya Palana terus bumbunya. bubuk Bapak. Oh, pas jadi bumbu anu biasana dia pakai keur naon tah pala bubuk teh? Fungsina jang naon sih? Rendang Pak. Rendangnya. Oh, sedepnya ka ambeunya ku urang teh ayeuna. Aduh, bedo. Oke, lajang deui nya. Waktu status CF ieu teh nangke hidap oge nulis ayeuna ieu langsung dipasihan waktu ukur 5 menit nu ieu mah ieu. Da babari pisan nulis angka ieu. Cing, sok dikerjakeun. Siapa? Nah, LKPD. Oke, dianggap beres lahnya. Oke, saya lah
tangtu sadayana tos beres ngerjakeun ieu ya tugas. Oke, satos ieu. Nah, ku Bapak bakal dicek bener atawa henteuna nulis aksara Sunda nu di kerjakeun ku hidap ya ngagunakeun singrancagi.id ya Bapak aya akunnya di cobaan. Urang cek hasil kerja hidap. Oke. Singrancage kela. Dites ya, dicek ku Bapak. Anu kahiji tadi teh gambar naon, Cing? Kabayanya. Kabaya bener? Mohon kabaya, Pak. Urang tulis Kabaya, ieu. Pak. Kabaya. Kieu tulisanana Cing ditingali dina LKPD bener henteu? Kami Pak. Leres, Pak. Kaminya. Kami kitu mah. Bagus. Urang lanjut aja. Anu kat 2 nya eta naon? Tadi teh nya eta kalapa. Bener? Kaminya. Apa? Kami, Kami, Pak. Kami. Lajeng deui nu katilunya eta naon tadi teh? Samagaha. Tamagaha. Tah kieu nyeratna bener? Abdi lepat. Leres, Abdi lepat, Pak. Bapak. Nu lepat mah kedah dilereskeun nya teu sawios ngaranna ge diajar. Anu tos leres hae pisan ya. Urang lajang. Aya naon deui tadi teh bala-balanya. Bala-bala jawabanana. Bala-bala, Pak. Bala-bala. Ya, bala-bala ditarigu, balagu, ya kan ya, aya nu kitunya. Tah kieu nyeratna bala-bala. Ulah bakwan nya, ari bakwan mah bahasa mana tah? Aya nu nyebat bakwan. Bekasi, Pak, Bekasi. Kami di Abi mah Abi pia-pia bakwan. Bapak. Pia-pia, tah aya pangurung enggal tah pia-pia teh ternyata nu kitunya. Aya deui nu sanes bala-bala di lemburna naon ngaranna? Pizza orang Sunda, Pak. Pizza urang Sunda. Saya biasa eta oke. Oke, urang lajeng. Ayeuna palanya, pala. Tah ieu pala teh. Kitunya cara nulisnya ya. Tah ieu. Lajeng deui naon tadi teh nu pamungkas? Batak. Batak itunya. Oke, hidup kantun mariksa dina lembar analisis tadi di luhur aksara ngalageun. Ya. Oke, sip. Urang lajeng deui. Nah, sabada hidup beres nyusun laporan tadi hasil diskusi tadi ngerjakeun tugas dina LKPD. Ayeuna scan ku hidup ngagunakeun scanner ya. Kantos dipake harita dina materi warta oge ya di scan hasil LKPD-na. Di scan tadi pakai Bapak ditayangkeun dina naon ngaranna dina ieu atanapi tiasa ku hidup oge ya. Share screen bisa? Bisa share screen? Bisanya per kelompok kayaknya share screen. Biasa, Pak. Kelas ayeuna urang presentasikan di hadapan kelas per kelompok, oke? Sok, mangga kelompok hiji heula ya. Kelompok hiji cing. Presentasikan. Urang bagi-baginya kelompok hiji jeung kelompok 2 presentasikan ngeunaan analisis aksara ngalageuna. Aksara vokal atau aksara suara jeung aksara angka. Eta kelompok hiji jeung kelompok 2, oke? Kelompok 3 jeung kelompok 4 bagian presentasi nebak gambar ya. Eta kelompok 5 jeung kelompok 6 ya kebagian nebak angka. Ayo Pak Tarosan, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Paham ya? Saya. Ayeuna lajeng wae sok mangga dipresentasikan kanggo kelompok hiji mangga di share screen-keun. Mangga. Kelompok hiji teh saha tadi teh isnya? Pana gawe di saraskeun ya, Pak. Mangga. Sok. Terus saya, Pak. Teu acan. Diantos da sapertosna sinyal panginten. Dinu sanes tos aya. Acan, Pak. Pak. Nembe ayanya.
nya Pak. Enggak, sok. Atau Pak ya? Iya, saya. Nah, di dia abdi bade meresentasikan hasil analisis di kelompok hiji. Di dia hasil analisisna nu kahiji ngeunaan aksara ngalageuna. Di dia anu kapendak teh aya jumlahna teh aya 18 aksara ngalageuna. Aya ka, ga, nga, ca, ja, nya, terus ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, saha. Nah, eta kalebet kana aksara ngalageuna, bentuk-bentukna oge hampir sami, eta teh nya seueur anu sami. Aya nu sapertos angka 7, aya nu sapertos j, aya nu sapertos euna gitu sareng sajabina. Terus nu kadua di dia aya aksara sora atanapi vokal. Nah, kami aksara sora mah di bahasa Sunda teh kami dianalisis teh aya 7 dan sareng di aksara Indonesia nya Pak. Kami di Indonesia mah kan mung aya 5, mung aya a, i, u, e, o. Nah, kami di aksara Sunda mah di dia di bahasa Sunda aya 7, di dia teh aya a, i, u, e, o, e sareng e. Nah, di dia aya nu hampir sami aksara teh sapertos naon nya ieu teh sapertos h gitunya. Di dia teh aya 3 nu hampir sami teh aya e, aya e sareng aya e. Terus di dia aya i, aya u sareng aya o. Nah, terus di dia angkana di angka hiji dugi ka 0. Nah, kami dipilih-pilih dina cara penulisan angka oge aya hampir sami sareng dina aksara ngalageuna. Contohna di dia aya angka 7. Jadi angka 7 teh penulisanna hampir sami sareng aksara la dina aksara ngalageuna. Terus aya oge angka 8 anu penulisanna teh hampir sami sareng aksara ca. Terus di dia aya angka 8 anu penulisanna hampir sami sareng huruf u dina aksara sora. Terus aya oge angka 4 nu hampir sami penulisanna sareng ra. Eta Pak paminten di kelompok abdi mah. Saya pisan ya hasil diskusi nya eta nganalisis aksara ngalageuna ya, aksara vokal atau aksara sora serta aksara angka seperti itu ya. Saya kelompok sabaraha kelompok 2 sok mangga dipresentasikan. Nah, India ya. Bapak sadayana terus dipedar ku kelompok hiji Bapak terus diborong janten abdi medar naon atuh Bapak. Terus awios hasil pisan tadi. Kelompok 2 pami benten mangga pami sami anu benten. Sami Bapak sadaya berarti tes leresnya Pak. Oh, kayak kantun di analisis deui nya. Kurang bakal lanjut deui. Saya kelompok 3 ayeuna. Kelompok 3 teh saha Lidianya? Lidia mangga. Abdi kelompok 4. Oh, kelompok 4. Abdi Pak kelompok 3. Mangga sok kelompok 3 Liskanya biasa di share screen Liska, biasa. Biasanya. Bapak Abdi teh HP mohon. Tesawios ya. Mangga ini diwakilan ke kelompok 4 we, da sami ieu teh nya ke urang kantun di analisis leres satana pinteun. Sok dicobian kelompok 4. Terus ayaan. Nah, nembe aya. Nah, ia mangrupakeun hasil di kelompok anu kaopat. Janten anu kahiji teh nyaeta sadayana peswanohnya ieu teh gambar kabaya. Kanggo penulisan dina aksara Sundana nyaeta berarti ngagunakeun ieu anu 7 ieu teh kasebatna hurufna K. Dilajengkeun anu kawas huruf W teh nyaeta dibacana teh pami dina basa Sunda mah ba sareng anu ieu ya. Nah, janten digabungkeun janten kabaya.
Salajengna ieu teh gambar kalapa. Nah, dina kalapa penulisanna teh dina aksara Sunda mah eta teh mung 3 nyaeta huruf H, teras la, sareng pa. Nanging pami dina penulisan Latin mah eta hurufna aya genep H, A, L, A, P, A. Nah, teras salajengna ieu teh tadi anu dibahas teh gerhana saurna, tapi dina bahasa Sunda mah samagaha. Ieu kanggo penulisanna. Teras salajengna oge ieu teh aya pami di abdi mah pia-pia. Nanging urang teh tadi sakupna ngeunaan kana ieu teh bala-bala. Salajengna ieu teh pala. Teras anu ieu teh bata. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Kelompok 4 ya, saya pisan. Ya, oke, orang lanjut deui lah langsung karena kelompok 5. Mangga kelompok 5 Farhan, sok. Dipresentasikan Iya, Pak. hasilnya. Iya masih aya nu kelompok 4, Pak. Nuhun, sedap. Biasa. Sedap Pak, ieu kursor. Nuhun, masih anu kelompok 4. Biasa. Oh, Ya. terus Pak. Nah, Hatur nuhun. abdi nyungkeun Widi share screen ya, Pak ya. Mangga, Farhan. Sakedap. Nah. Aya teh, Pak? Aya. Aya. Mohon, sok, cobi. Sacenah hapunten ya Pak, upami lepat margi ieu angka gitu, rada hese. Sok. Nah, jadi ya aya angka-angkanya dina latena ku abdi cobian dialihkeun ka angka Sundana. Nu kahiji ieu aya 20 hiji, ieu 2, teras nu katuhuna ieu hiji. Di pasiean pamisah nyapanya kanggo angka manya. Teras salajengna 32. Ieu angka nu kahiji teh 3, angka nu kadua nanya 2, janten 32. Salajengna 54. Anu sapertos naon ieu teh? Sepatu kuda nya eta 5. Teras ieu 2, janten 24. Nya. Teras ya, 16 siapanya gua beli cobian. Ini angka hiji kan nya. Teras 16 itu genep. Nah, terakhir Pak, ya 100 panggampilna Pak. Tinggal nyimpen angka hiji, teras ya aya nu bulet-bulet 200 janten 100. Seperti gitu Pak. Saya pisan, ya, hatur nuhun. Pak. Ayeuna kelompok Ya, genep Pak, di cobian. Cobi di kelompok genep kumaha? Sami teu hasilna cobi. Share screen we teu naon. Sami Bapak abi mah. Saminya Sami pisan sami sareng persis seperti itu. Farhan, mohon sikir. Nah, Farhan niron ka abi. Oke, ya. Tong dibeja-beja. Oke, ya. Hatur nuhun kanu tos merepresentasikan hasil diskusina urang emprak kelas sadayana saya pisan ya. Bapak Angga pidep tos tiasa non mikawanoh gitu ya, mikawanoh bentuk-bentuk aksara Sunda. Mudah-mudahan kapayuna mah hidup tiasa ngahapal ya, tiasa ngahapal aksara Sunda ngalageuna teh naon wae ya, terus aksara sorana, aksara vokalna. Lain yang sakurwana tapi tos mulai dipake tos hafal. Sapertos gitu. Nah, ayeuna Bapak hayang nanya ya, Cing. Naon sih nu kaalaman salila kerkom ku hidup? Cing, coba kelompok Nanindia Bapak yang apa? Naon nu kaalaman salila kerkom? Bapak abi mah
Kerja kelompok teh asa kabebanan ku Udin Bapak. Kunaon gitu. Si Udin mah tara daek diskusi Pak. Daek diskusi. Muhun Pak. Terus aya solusi teu? Aya solusina teu? Coba. Tapi sok sanaos aya hiji anggota nu teu daek diskusi, abi mah tetep resep Bapak diajar aksara Sunda ku cara kerja kelompok teh. Ya. Margi anggota nu sanes mah masih iya Bapak rempeg gitu dina ngerjakeun pancen ti Bapak teh. Enten aya gawe barengna kajabi si Udin wungkul Bapak. Iya. Solusina mah abi teh tos ngajakan. Nanging si Udina rupina teu ngartoskeun aksara Sunda Bapak. Kedah pengayaan Udin mah Bapak. Remedial. Remedialnya Bapak. Siap. Lepas. Ya. Pokoknya ya Itu Bapak di kelompok 2 mah. kurang mah saya satur nuhun nya Nindya. Ieu kanggo nu sanesna oge ya. Sami Pak. Pikeun urang tiasa ngungkulan pasualan, ciri urang Sunda mah nyaeta gotong royongnya sabilulungan kan? Ya. Pokona urang salaku urang Sunda kedah tiasa sabilulungan ya. Kumaha carana nya urang salaku anggota kelompok tiasa kedah tiasa ngarangkul ya ka rerencang. Seperti itu. Oke. Nah, hasil pengajaran poe ayeuna ku hideuk mangga ditulis dina LKPD ya. Ya, dina LKPD resume nah ditulis pasualanana naon gitu ya. Naon nu dipelajari poe ayeuna secara ringkes we. Sok ditulis dina kolom LKPD terus disadiakeun Bapak di panghandapnya. Sok dieusian. Nah, bari dieusian hideuk mangga tah ieu. Sok di barcode ku sadayana sok nganggo handphone. Gaduh kan nya? Sok di-scan. Sawios, anu sanesna sok mangga. Ya, di-scan. Cobi jujur, diajar jujur, ngeusian ieu QR code di dieu teh lebetna aya kuis ya. Sing jujur, bener nasabaraha ya, bener nasabaraha ditulis. Misalkan nomor hiji bener, nomor 2 salah berarti bener nasabaraha. Hijinya terus itu ya. Oke, di dia aya 10 nomor. Atos di barcode? Atos ya? Oke, sok mangga dikerjakeun, sok dikerjakeun. Oke, di HP-na dipunculkeun kana layar. Salah sabaraha ya. Sok salah benar coba. Sadayana ngerjakeun, sok sadayana ngerjakeun. Teu barcode-na. Enggak. Oh, sadayana nya ngerjakeun ya. Tos beres? Abi atos, Pak. Atos, Nindya, cobi ditingalikeun. Cok, sadayana tingalikeun layar HP-na. Bener 100 atau henteu, cing? Aya apal Bapak. Tuh. HD hebat euy. Herlina 100, Nindya 100. Anu sanesna mana? Sok. Mana anu sanesna sok? Ya, bari diantos ya. Ku Bapak diantos mana hasilna. Ya, orang coba pidamel nah, iya nya. Orang cobi, orang belajar sasarangan, ya kuisna, orang jawab babarengannya. Nu tadi nutos kenging 100 alus pisan, saya pisan ya. Anu masih kene kurang ditulis
leres na sabaraha, salah na sabaraha. Kudu jujur. Oke? Cobaan. Nah, aksara naon ieu? Ka. Ka ya. Ka. Tapi bener ya. K. Nu sapertos itu K. Anu ieu ra. Anu panghandapna eta sa. Sami bentuknya 77. Lajeng deui. Naon ieu? Ba ya. Tae. Ba. Bener pisan ya. Orang lanjut. Nah, ieu naon? Sa. Sa ya. Oke, Sa. sa. Betul, bener. Lajeng, saya pisan. Yuk, terus. Wa. Wa ya. Wa. Wa. Klik, habis salah klik. Nah, sip. Wa, leres. Lajeng. Ieu naon ieu? Pa. Pa, cobi Pa. pa. Leres. Lajeng. Ieu naon ieu? Nu luhur, Pak. Nuluhur, Pak. Luhur nih nya. Luhur insya Allah. Sip, bener. Lajeng. Nu handap, Pak. Anu handap. Handap. Ih, saya pisan Handap. Erina ya. Saya pisan sadana ya Tadi tras. tadi nu ieu lepat, Pak. Oh, lepat. Tenan naon? Sok deui. Nu luhur, Pak. Baraya. Anu Baraya. luhur ya. Luhur. Baraya nu ieu. Bener deui. Ieu. Balaka. Anu kahiji Anu teh Balaka. kenca. Nu palih kenca. Kenca, Pak. Nu Ieu nya. kenca. Kenca. Balaka. Ari balaka teh naonnya? Sok. Jujur, Pak. Jujur, Pak. Jujur. Tapi jujur ya. Pak. Bener nasabaraha, salah nasabaraha kudu ditulis. Nah, ieu. Anu Anu kalapa. kenca, gambar kalapa, Pak. Gambarna kalapa. Oke. Ieu nya. Kenca jika nama. Bener pisan. Kurang emprak heula kanggo. Ya, nah, saya bisa. Ya, nilainya Keren. 100. Aya nu benerna salapan? Aya Tadi salapan, Pak. 8. Aya nu benerna 7, 8. Aya nilainya kan ditulis ku hidup. Ya, kan dilaporkan ke Bapak ya. Siap. Nuhun, Pak. Lajeng. Sip, keren pisan. Hatur nuhun ya, hidup tos tiasa diajar. Bapak taya suantenan di abi mah. Oke. Aya ayeuna? Aya. Aya, Pak. Aksara Sunda ngalagena, aksara Sunda vokal teh sapertos kumaha, teras angka teh sapertos kumaha. Tah ieu nya. Sapertos kieu. Di Sunda teh aya nu disebut aksara suara. Akhir aksara suara teh dina bahasa Indonesia nama aksara vokal ya. A, I, U, E, O. Di Sunda mah aya tambahan 2. E jeung E. Janten aya 7 totalna ya. Eta aksara suara. Nu kaduana aksara ngalagena. Tah ieu total sadayana teh aya 18 ya. Ditambahan 5 aksara serepan nyaeta fa nganggo V, terus K nganggo Q, sa nganggo X, za nganggo Z ya. Janten totalna aya 20 nya ieu dumasar aya dina naon sing rancaget ya. Kanggo lawungan minggu payun ya, insyaallah orang bakal ngabahas deui ngeunaan aksara Sunda tapi langkung kana cara nulis jeung cara maca aksara Sunda ngagunakeun naon? Rarangken. Teh sapertos kieu rarangken teh nya. Tah hideuk mangga dipaparin ku Bapak pikeun diajar rarangken ieu ya, buka deui sumber diajarna tadi dina KKPD eta tiasa di-scan, biasa mulai dibacaan. Persiapan kanggo pertemuan minggu ayunnya sapertos kitu. Oke, dugi ka dieu aya nu rek ditanyakeun ngeunaan aksara Sunda. Sok, ada yang mau bertanya? Cekap? Cekapnya? Cekap, Pak. Cekap, alhamdulillah ya. Pak, Saya tos pisan ngartos. ya pengajaran ku ayeuna nurutkeun Bapak hidup tos biasa kenal kana bentuk-bentuk aksara Sunda khususna ngalagena.
ya. Aksara sora oke aksara naon angka. Ya mudah-mudahan orang bisa ningkatkeun deui pangaweruh urang dina aksara Sunda ieu. Mudah-mudahan pembelajaran poe ayeuna jadi manfaat sarta berkah pikeun urang sadayana dina kehidupan urang sapopoe ya. Mudah-mudahan. Tupina cekap lawungan ti Bapak mah materi dinten ayeuna urang tutup wae ieu lawungan ku aosan hamdalah kasarengan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mangga ayeuna disiapkeun deui ketua kelas ditutup ku bacaan doa. Mangga sok ketua kelas. Mangga sadayana sayaga satos urang diajar materi aksara Sunda. Hayu urang ngadoa dina mana sewang-sewangan, ngadoa di kawitan. Haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sampai.